Sia deh sok main hakim sendiri. Iya, itu main hakim sendiri, duaan tuh jeung koko. Lah, garandeng, gara-gara sia kabehan ge. Awas sia ko yang sia conat, boy, diasupun ke polisi ko yang sia. Ya bae kumaha sih? Tangkal awing segala dege. Cerekeun dijual keneh bae. Pan aing ge hayang cara batur boga motor beat anyar. Geus sama motor aing ngajam pro bae. Malayog dugan kepanggih membawa medesu. LOL. Syukur-syukur sih kapanggih nu geulis. Apa jual bae koe nya ieu tangkal awi kabeh. Tapi aing teu nyaho cara ngajualna kumaha. Per kilo apa per meternya? Kemana ya conat? Di teangan hese jasa. Jak diajak nganggur bareng ya ku aing. Ih, ja iya bebenget conat mah. Parah hesna ge di mana bae. Aing mah kerjain ku ieu budak. Jore jasa ieu jelema keur hes mah dijeulna ge. Mobil kalakan melang ya. Siap, Bos. Aing mah di kos kieu ge kudu ngimpi banget sia. Di mana bae teh si esna? Aing juga ieu mah, boy. Anu teu boga ieu masih teu boga ieu mah kabangetan we. di kos kieu ge jadi. Tunggu jasa aing soalnya. Digigel orang tanah sia modar. Si kos kieu. Mayor tanah, boy. Atuh aya lah. Di tempat kos kieu mah sok aya. Berarti mun aya orang tanah ya orang coran ya. Ayo orang coran. Di mana sih, boy? Angan sia. Oh, batur aing luntang lantung sorangan doang. Mana ka mana? Dengan Harun, kemari Harun pernah orang dikerjain nyana. Bangsa tak Harun. Orang dendam ke nyana. Orang ditipu punya anak. Aing daang, aing menikah lantai, eta parah. Aduh sia dang, so ngaharapkan ti batur bae usaha jelema mah. Semua kopi, boy. Nanyakeun kopi, udah nge-es deui. Alah, dasar pemalas. Hiruk, kayak gitu ya. Lu pakai sempak deh orang mah. Aduh. Oh, kagese-gese sok ieu teh, boy. Ngenudnya. Sekarang ada aman ngasuh main ngentut. Ya gimana? Coba mana? Oh, tuh ini ngaco. Isin. LOL. Ih. Kok tuh. Kagetan geung Aisyah ngimpi naon tadi? Kadengena ku sia tadi nita supir ngandangkeun mobil. Aing ngimpi boga mobil, boy. Ngimpi jadi konglomerat. Tapi supir sia, boy. Embung amat aing jadi supir sia. Atuh sia kaya mah atuh aing yang jadi kaya. Masa sia doang nu kaya sorangan? Lah, boy, cuman ngimpi doang ge bangun kenceng bae. Karena ngimpi ya, sia mana yang ieu mah ngimpi di dia ya. Boga mobil ngimpi cara aing. Tah di dia ya, ada yang mung. Teu hayang amat aing hes di kos kieu. Emang sia hes di mana bege jadi. Alah. Naonnya? Jadi ngeri aing ge. Boy penungguna deh. Aing kumaha carana nya ieu ngajual kebon awi. LOL. Apa aing minta tolong ke RT bae nya?
supaya kunya diurus-urus kabeh ya ka kelurahan. Kan nama orang pemerintahan. Walaupun pemerintahan desa ge kudu dihormati, Pak. Boleh kok, bisa diatur. Astagfirullahaladzim. Selalu ngomongnya. Kayak suara oh jelema. Apa RT boga Indra ke-17-nya? Ngeri aing. Oi, Aing nu ngomong ya, tukangan sia. ngagetan bae sia teh. Poing baja sah sia. Antara yuk, ngojek, kalapak. Ae, emang sia teh nyaho teh, aing jadi orang kaya. Aing geus kebel teh teu ngojek. Geus aya meureun 80 tahun mah. Ieu kebon awi aing teh. Geus teu kajeuleuh ujungna di mana. Komo amun di Sabrang mah. Di Anamui, di Cibinong. Ponu aya tangkal awi, eta nu abah aing teh. Pantesan banget sih marang malulu kok. Ih, nu bener sih teh. Perasaan biasa banget tuh atel teh naon. Ngeledek sih mah. Sia cogam kok. Udah naonnya kamari ngarang udah aing bae. Aing sok rada bingung nyampe ka ayeuna aku yang di pikiran bae. Eta budak kunaon karaseleun amat ka aing. Apalagi eta boy. Ngomong segala ngarasa katipu. Salah aing di mana? Aing udah salah aing di mana? Bingung aing. Apa salah aing nyebut kelurahan imah aing? Wajar meureun. Wajar teu penonton. Wajar meureun. Aing ngising di dinya. HS di dinya. Mandi di dinya. Wajar teu kelurahan dianggap imah aing. Wow. Saya emang tepek mah. Gitu balangsak mah, hawana gede ka adat. Tambah ada contohnya boy. Naon teu? Boy. Pusing aing. Jadi kieu teh. Aing ieu nek kajual kebun awi ieu. Kira-kira sia bisa teu ngurusana. Aing lamun sia bisa, aing semua ka mana-mana deui ieu nek sia bae. Bisa tuh kok. Mana tempat paguan aing. Si mah mau anduk gitu nah. Oh, aing can mandi boy. Mun kacai. Hei Nat, Harun Nat, kok Harun? Ih Nat, ayo kabur. Aing nama kieu bae kok. Bukan nama siapkan surat-suratna. Oke, siap teh. Kayak kau yang disiap-siapkan surat-suratna. Pokoknya mah lamun geus siap suratna bawa ke maing nya. Oke, kayak kau yang langsung diantarkan ke Masia. Tapi ulah surat-surat doang. Saya nyaho meureun. Rokok aing naon, kopi aing naon. Ya elah. Nu kos kitu mah gampang teh. Sia nyaho aing meureun. Nu kos kitu mah leutik bagi aing. Kan gitu kok. Masih mah warga aing paling hese. Di bidang non BG. Lupa ya. Ayo kabur jauh. Ih, ayo naon itu teh, rame-rame teh. Maling benko. Woi, kabur. Tolongan. Ya maling bos, maling. Malingnya maling. Salah. Paham. Aduh, dak saya kunaon ngarudag aing. Ieu dina aduh, main gebugan-gebugan bae. Cekunan misalkan aing. Ieu maling boy. Maling ieu nyana. Siapa duga bukan bae Harun eta mah. Ya sia tah aja banget tuh teh. Oh, Harun menyon gitu bangetna. Ai, Harun. Atuh sia boy. Man udag-udag bae pan aing teh nyaho. Atuh kamari nyana nipu kami. Imahnya anak, orang kantor kelurahan. Iya deh teh sok main hakim sendiri. Ih. Aing tuh main hakim sendiri, duaan tuh jeung koko. Wah, garandeng, gara-gara sia kabehan ge. Awas sia ko yang sia conat, boy, diasupkeun ke polisi ko yang sia. Tuh, Nat, boy. Kebenaran saya ngalanggur, nek diasupkeun ke polisi ku Harun. Wih, boy, orang diasuhin ke polisi ke Harun. Ai atuh potongan urang mata koko jangkung gede. Mayan turun jadi polisi. Lamun gratis main daek. Hoy, ku barodo aing boga babaturan teh ya. Ku yang dipenjarakeun sia kabehan, geus ngagebukan aing. Lain ku yang dijadikan polisi. Segala potongan-potongan awak diomong. Ya dah, sia. Woi. Masa ya jelema hiji. Ayo.